أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Ya Rasulullah salamun alaik. Jadi zakat teu meunang sambarangan. Anu kudu di zakatan nu ulah di zakatan mah tu ulah. Aya aturan main-maina zakat deh. Pare korma kudu di zakatan, gandum ti dituna bae ieu mah geus pokona mah tauqifi famuruk syarat. Kudu nuturkeun Kangjeng Nabi bae geus urang mah. Domba zakatan, sapi zakatan, termasuk munding dikiaskeun. Onta zakatan nugos gitu. Ayo abid mah teu kudu di zakatan. Kuda teu kudu di zakatan. Termasuk gaji teu kudu di zakatan. Di Indonesia mah ai anu diwajibkeun ku Allah teu dilaksanakeun ari nu teu diwajibkeun diungkit-ungkit bae. Gaji kudu di zakatan, geus sabaraha PNS nu nanyakeun ka aing bae ngomong nanya helanannya. Tidak teu kudu ieu cenah aya aturan ti negara. Nah nya nyieun hukum sangeunah-ngeunah geura paeh sia. Ulah bae jelema nu ngajual taneuh pribadi lain bisnis taneuh. Tapi ngajual taneuh haju lapor ka kiai, cak kiai waduh kudu di zakatan. Haju ngazakat teh teu meunang jauh-jauh. Iya tak kiai. Aduh, macam-macam bae. Geus we sih ditenangkeun ngomongna. Kiai kula ngajual taneuh ieu bret. Meunang 1 miliar apa kudu dikaluarkeun zakatan henteu. Sing tenang. Bari di hate mah zakatan bae kitu. Ulah geus diplongkeun jadi ngeunah di cek kiai anu mah cenah salah kiai anu. Teu kudu atuh ngajual nu urang mah nya kudu di zakatan kecuali jual beli tanah. Lain deui eta mah tijarah asupna. Ai tanah-tanah nu urang dijual ku urang teu kudu di zakatan. Kuku lantaran geus dicuci otakna ku kiai modern kudu di zakatan bae. Waduh kudu bae geus. Ieu mah cenah kudu. Aju cenah ngazakat ge teu meunang ka mana. Kudu kanyana bae kudu ka nu mere hukum. Waduh mantep jasa. Nah kitulah jadi remeng-remeng kuari mah di akhir zaman mah paingan cak almarhum MZ. Madu di tangan kanan, racun tangan kiri. Jelas sama itu. Kenapa ngambil racun itu madu aja? Ngenahin almarhum. Ini kan lain. Mereknya madu, dalamnya racun. Eta nu bahaya. Mereknya racun, dalamnya madu. Ini yang bahaya. Sulit kita untuk membedakan mana madu, mana racun. Nah, ini di akhir zaman. Masya Allah. Mana kiai, mana dukun akur. Nyana-nyana kene nu jadi depagnyana, nu jadi imamnyana, nu jadi kiainyana. Jadi berarti ada jelema supermarket, market super. Eta ge kiai super berarti. Yo, Masya Allah. Kadang-kadang jadi polisi nyana kene.
ente wae naon ai balalener mah ngan dieu mah sebenarna bae. Datang ka ulama diajak diskusi waktu di Jogja soal gaji jeung zakat, kurban. Di sekolah di cokotan dipungut 20.000 ewang aja dibalikin ke korban sahang kayak jadina. Korban mapan perorangan kena korban saha jadina. Nanti katanya dikocok aja siapa yang keluar duluan. Ada berapa itu yang ikutannya, ada berapa? Satu kelas, berapa kelasnya? Ada 100, berarti 100 tahun paling ujung. Keburu isdet dia. Geus ulah sok mengada-ada atuh ai endek mah ai endek korban soragan we. Acan ieu mah encan boga tujuh di titana ge nu boga teu ngaberat-berat la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Sok ngaberat-berat budak SD dikumpul-kumpul jang korban lah tama guruna bae meureun hayang nyate. Mun guruna hayang nyate ke pae di sate. Sok macem-macem kena nyalirukeun agama. Ulah sok nyalirukeun agama. Berkembang ku ari mah ieu akibat pengembangan di pondok pesantren modern di yayasan. Lain yayasan jeung modern anu salah, tapi pengembangan eueuh ti dituna diayayakeun akhirna keliru. Nah, tungtungna belajar tahajud ge diberjamaahkeun kan. Budak dihudang-hudang di pondok pesantren sanawiyah aliyah dihudangkeun terus kacai mandi tahajud berjamaah mun ditegur ini kan belajar supaya nanti terbiasa guruna ge tilok tahajud beda jeung pondok pesantren salaf mah bangun luca lece nyana tapi waduh lamun geus balik beuki luca lece lain deui timbul tina nurani ai itu mah dipaksa aja dipaksa lain dibere ilmu ibadah dibere ilmu dunia mana bisa dihudangkeun dipaksa ditita salat tahajud berjamaah tapi nu dieusikeun ka hatena dunia mana bisa ai di pondok pesantren masa bodoh boro-boro tahajud deuk salat nu 5 waktu deuk henteu ge sabodo. Di pondok pesantren salah aturan-aturan wayo kon tapi unggal poe dibere masukan ruhani awak urang butuh dahar butuh nginum ruhani butuh dahar butuh nginum daharna awak urang ku sangu nginum ku cai ruhani mah awak ruhani mah daharna ku tauhid ku zikir ku Quran ku ilmu agama eta makanan ruhani. Ini di pondok pesantren mah nu tadi teh nu diasupkeunana pangbelet-beletna nu hiji jadi insinyur nu hiji nu pinter menang beasiswa nu hiji mah belet jasa pesantren kan oke guys pesantren kan lantaran nunggal poe dibere dahar ruhanina tek 5 genep tahun waduh nyana di lembur azan waduh Allahu akbar urang lembur ngadengi anak siapa sih itu anaknya Pak Anu yang kemarin ini dia nyantren yang nggak bisa apa-apa ya kok azannya enak ya itu dididik dia di sono hebat ya gitu dengerin Allahu akbar wah mantap bener Masya Allah hebat Asyhadu an la ilaha illallah ngarobrol di luar. Di rumah saya juga ada anak gadis tuh. Gadis nawar gitu. Ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hei, bentar. Allah sholah. Potong letter. Nah gitulah pesantren salah bantu terus di Asia. Di sekolah apa tuh? Asia teh dunia titah ibadah mal bisa. Di pondok pesantren anu hayuh bae ge dimurnikeun ulah dibarengan ku gawe, ulah dibarengan ku sekolah,
dek diisikan khusus urusan-urusan agama tetap hese bae atuh komo di sekolahan anu unggal pe diisian dunia cek ya dawa kumaha oh ini kan cenah untuk kemajuan leg-leg maju Gus ya ayo maju iya meukeur carita lain kemajuan carita ibadah carita kemajuan waktu buku pesantren model salap geus eleh di dituna geus eleh nya da geus teu kudu ditarungkeun deui eleh geus KO gitu pesantren salap mana aya pondok pesantren salap anu boga murid 1000 jeung moal aya alhamdulillah cenah kiai di ditu anu ngabangun pondok santri aya ayo moal cenah kiai sabarang 50 ge geus loba eta ngomong geus beakeun loba eta loba aja santri 50 teh geus kasup loba belah dituna aya pondok pesantren modern sabaraha muridna 1000 lah can sakumaha teh pesantren modern 1000 can sakumaha tapi pesantren salap 50 loba jasa loba jasa 70 mah tapi geus saya ngomong 70 geus mohara loba jasa 70 geus dianggap loba jasa pesantren modern 1000 naon teh sebab 70 kadeuleu ku masyarakat rentulna sosolawatanana tapi kapan aya 1000 di pondok pesantren modern can loba naon sebabna guruna ge lah baru 1000 cenah kiai belum berapa sebab naon administrasi na masukna saeutik eta kanu dihitungna tuh kos kieu mantap hese Waalaikumsalam dari mana kenapa menyantrenin anak ini udah ini mau bagaimana kiai aja lah ceknya nanti udah mau suruh kerja mau apa udah enggak kebiayain ceknya nanti oh udah enggak bisa di rumah juga kadang makan kadang enggak atuh kiai na gantung bagus ya tuh ya ilmu aja hartana tapi teu kitu kiai wae ya guys ayo pokoknya sabetahna sia di dieu aya nu mere dahar nu mere dahar maling sia penting ala raji ese salah moal kepikiran ku otak-otak modern moal kepikiran bingungin kepala sekolah SD nanya ke kepala sekolah kiai itu sih bagaimana cara mendidik anak santri kenapa kan ada yang udah lama, ada yang 5 tahun, ada yang baru itu pendidikannya. Bapak emang apa kerja? Saya kepala sekolah. Oh, udah dah saya jelasin juga nggak paham Pak. Capek saya ngejelasinnya. Nggak paham aja pokoknya urusan pondok pesantren. Ih, jadi saya juga bingung. Nggak ada kelas-kelas begitu. Saya tanya nggak ada kelas kan sekolah mah kelas 6, kelas 5, kelas 6. Itu mah namanya pekerjaan zohir. Ini mah yang beratnya mah pekerjaan batin Pak. Jadi saya udah nggak usah dijelasin ya kecuali Bapak nyantren sini. Waduh, ceknya nanti nggak bisa saya nyantren itu. Titah nyantren wae kok mau titah bener. Titah jalan bener wae geus bisa. Saya emang nyantren mentek lamun hayang nyaho ka wali santri. Eta santri teh wali. Ulah hese-hese. Terus orang nyaritakeun wali ka kaler ka kidul mana sih contoh wali tah santri eta nu mandina kadang-kadang jam 12 beurang mandi eta teh mandi isuk-isuk eta teh mandi isuk-isuk eta teh jam 12 dahar teu puguh waktu dahar nya memang dahar kok sapa manggihna bae isuk-isuk kan mah geus cenah moal masak moal dahar aya wayah aya babaturan nu masak mah milu bae ngan teu masak doang aduh terus bae aja sakahayang dahar sakahayang jajan sakahayang hees ge aturan hees beuting batur hees nya mah udah ngobrol santri tah beurang batur ngaji nya hees atuh lain wali sinaon eta wali rodak mamang geus hayang kapanggih jeung wali tah santri eta wali eta kosong waduh kebenaran aya santri ciuman leungeun naon wali kan mamang walingi aing mah ngan tetep hese jaritakeun kahirupan santri mah dibere bebas ate tenang boro-boro guru sakola SD bapana ge nu mondokeunnya na bingung bapana eta aing boga anak bakal kumaha cenah ieu bingung bapana tuh komo itu guru sakola
mun ngobrol ta guru sekolah jeung bapakna saya mah enggak paham itu kenapa anak-anak santri enggak ada kelas begitu. Pak, jangan-jangan bapak. Saya ini bapak anak-anak nih yang nyantren di sini. Saya juga bingung. Tapi aneh. Keluaran SMA, SD 5 tahun, 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Jumlah seberapa? 12 tahun kan? Nah, jadi berarti waktu keur asup jarak 7 tahun. Berarti seberapa? 12 tambah 7 berapa? Nyantren, nyana tah masa antren nang seberapa? 12 tahun. Balik ka imah. Beda jeung budak keluaran SMA. Budak SMA mah mun aya nu maot moal diundang. Ngariung moal diundang. Moal teu mangpaat cenah mah. Ilmu sekolah SMP mah di masyarakat teu mangpaat. Tapi si Udin aduh kakarak pasantren si Udin aya balik aya bejakeun ngariung gitu ngariung Den isa bera balik tadi sampingna ge teu dipasang-pasangkeun dikadieukeun ka pundak geus bae bari ngarokok Den ye kiai da teu datang ye ngariung sia bisa hadiah pujeun sapira hadiah ayo geus si Udin hadiah ila hadratin nabiyil muslim wah mantap biasa hebat si Udin. Din, Kori ge udah datang. Atulah dia kan jauh. Udin geus bisa. Si Udin Kori. Teu kebal eueuh cenah mau balikna teu datang ya, teu supira mau balik gitu. Geus nyana sorangan diborong ti hadiah puji Kori. Si ada pidato. Doa terakhir si Udin deui. Mana bisa budak SMA. Tuh. Budak santri mah luca lece di pondok geus tarungna mah waduh pantang mundur cenah mah tuh. Santri eta. Imam masjid paeh nyana geus ngageter-geter. Budak SMA mah imam masjid paeh teu ngageter teu daon, tapi santri aduh aing mirisan. Ngomong asana katunjuk aing ye. Geus diri santri heula nya. Jadi santri mah beda, masyaallah. Man, mantak 70 ka dulu da loba kos 7.000 bae. Santri boga 70 kos 7.000. Diaromongkeun ku batur kiai anu. Karak boga santri 50 bae geus pohara jasa. Salah beda. Ih, aju salahna deui. Salahna ku abeja ka mana-mana. Santri eta mah masuk Golkar budak. Pabeja ka mana-mana. Sia mah aing distrasia-rasia asup Golkar ku dibeja-beja ku sia mah. Salah saeutik bae ngobrol jeung janda atuh geus. Teu bisa. Geus teu bisa ditahan-tahan. Kiai kabari lain ngabonceng rangda. Dulur tah mah. Macem-macem bae. Dulur ti mana emang binsa? Ti Kangjeng Nabi Adam. Sia tah eta kiai mah salah bae saeutik. Masya Allah. Sebab dan figur kesucian tuturkeun al ulama warasatul anbiya tidituna ti Kangjeng ka sahabat ka tabiin ruteuna eta. Mantak salah basa ti geus. An-Nabi Hurairah jadi cek Abi Hurairah laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasi shadaqah. Abid teu kudu di zakatan, kuda teu kudu di zakatan. Laisa fil abdi shadaqah illa shadaqatal fitri kecuali shadaqah fitri. Al ma'nal ijmali wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jahil yakifu malik mawal arifian buzu ila syuhudil kudra wa kisana hadha fal mapul yajli magawatay mapul yaji huwa ikutya mapul wa huwa lanutya mapul yaji al-ba'ithu iku kang nanyakan halal ismil mansub ingat dasaran kang dan jenengkan litaktiatil kudrati nara nutupan kudrat alati yuzkaru kang den tutur alati bayanan alam bertalakan lisababi hukuyal falisabi nara aratuni basebab tuni bane pagawean kang anding ini pil azali ing dalam azali wa minhu dan ikut tetap zatang saking sabab hukuyal fali al ijlal wa ta'zib
ngagungkeun tegese ngagungkeun allazi wa kang daya ijlal iku sababul fati sabab dan buka al kabir kang agung wal matlabi lan matlabal ibtigha allazi huwa sababul usul lan ibtigha yupri kang daya allazi iku sabab usul ila ma'rifatil haqqi maring ma'rifat hak maring ma'rifat ing Allah wabillahi taufik lan iku tetep kalawan Allah utawi pituluh urang ieu hirup geus bersyukur ka Allah dijadikeun makhluk nu mulya ngaran manusia sanggeus teh dijadikeun manusia urang bersyukur kadua kali iman sanggeusna iman urang daek ngalaksanakeun perintah ngajauhan larangan takwa bersyariat disesuaikeun jeung pameulina urang mun meuli make syariat bae derajat urang derajat syariat urang mun meuli make thariqah derajat thariqah urang lamun meuli make hakikat derajat urang derajat hakikat usul ilallah aya anu melalui syariat can aya rasa aya anu melalui tarekat mengudag rasa aya anu datang ke hakikat datang ka rasa bahasa usul ilallah teh lain urang berangkat cara zahir min makanin ila makanin wa min maudhi'in ila maudhi'in eta mah zahir urang di dieu reka Purwakarta urang di dieu reka Bandung pindah urang tempat nu pindah ti dieu berangkat ke Bandung aya anu ditinggalkeun aya anu didatangan tapi urusan ka Allah mah urangna teu kudu pindah-pindah cicing bae di mana bae Allah mah aya di mana bae ibadah ka Allah Allah mah nyahoeun tapakuran ku urang resapi ku urang nu tilu macem nomor kahiji Allah teh neuleukeun ka urang teu pernah teu neuleukeun tanya awak urang pernah teu sadetik bae Allah teu neuleukeun teu pernah atuh urang selalu kadeuleu ku Allah Allah teh maha uninga teu pernah bae Allah teh nyaho eueuh nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah sakabehna dikanyahokeun ku Gusti Allah jadi urang teh dikanyahokeun ku Gusti tanya awak urang pernah teu sadetik bae Allah teu nyaho teu pernah atuh terlalu dikanyahokeun Allah teh gadengekeun ka urang seluruh makhluk Allah nu aya di langit mapis samawati nu aya di bumi wa ma fil ard kadenge ku Gusti Allah di antara anu aya di muka bumi urang atuh urang teh kadenge ku Gusti Allah teh teu pernah teu ngadenge Gusti Allah tanya awak urang pernah teu Allah teu ngadengekeun ka awak urang teu pernah ngadengena Allah lain make ceuli neuleuna Allah lain make mata nyahona Allah teh lain make golbu tetapi eta mah mukhalafah lil hawadisi urusan Allah nyangakeun sadaya-daya nyaho ku urang ketika dibahas ku urang wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis kieu bi nafsi wa daniyat qudrat dan lain sebagainya beres ngaji tauhid keluar nonton TV deui ya kan nu ceramah bae di luhur saudara-saudara hati-hati lebih-lebih sekarang wanita luar biasa bukan kita yang menggoda wanita bahkan wanita itu sendiri menggoda kita hati-hati harus banyak istighfar kita dengan keberadaan zaman yang seperti ini terutama godaan wanita jangan sekali-kali kita berburu nafsu wanita waduh turun di panggung aya nu nyetop trek mau kemana mbak situ tuh nggak ada mobil naik mama naik jangan di belakang depan aja takut ada kuntilanak depan dari mana asalnya mbak saya dari Jogja oh di sini tinggal di mana di Bojong ini lagi ngapain di sini ke rumah temen kemalaman nggak ada kendaraan nama siapa nama saya ini apa namanya Sainem oh Sain iya udah pulangnya ke rumah saya dulu ya jangan ke sono enggak anterin aja biar bapak tahu kontrakan saya
Ini nomor HP-nya nih. Sini yang deketan atau ngobrolnya. Tadi di panggung hati-hati. Bahwa sekarang bukan kita yang menggoda perempuan yang menggoda. Ini zaman udah muat luar biasanya. Nah, can garing-garing acan letah. Haji umuatin si mbak belum dah coba tak. Kunaon eta ngaji na kakara ilmiah. Ketika orang nyaritakeun ngaji, wow amprekan ilmiah. Eta ilmiah mah kitu bae. Salah tuh henteu. Encan aya rasa jeung can aya nu diudag kakarak udagan ganjaran-ganjaran bae ge can kadeuleu ku urang. Karak dibibita ku ganjaran ngaranna TK. Udak letik bae lamun ceurik bae dibere obat teu daekeun. Dibere bodrexin ini manis, ini mah manis. Tuh, mama juga tuh. Tuh manis. Coba dah dikit aja dah. Iya ya manis, manis. Iya tuh dibere bodrexin mah obat tapi amis. Ieu urang maca sholawat hiji ke dibayarna anu eta bodrexin ngaranna. Ieu lamun aya jelema anu kabita ku ibadah ku ganjaran, eta mah budak TK. Budak TK geus ulah kabita ku ganjaran, mantap kaju tilok ibadah. Eta kitu bae kajen ku kumaha ge mantap loba terjadi. Kiai ngunggahan muridna, kiai mamawa jahe, kiai aya di pendopo, kiai aya di anu atuh ilmu mah pinter, ilmu syariat. Ilmu syariat mah kitu bae udagan. Ketika naik saetik wari urang dikerucutkeun. Loba larangan-larangan sia kuari mah ibadah teh lain sakadar kitu tapi endek usul ilallah. Bakal aya kanikmatan engke gegera nikmat ibadah. Coba gegera. Nah, carana piceunan hubud dunya. Ulah resep kada dunya, ulah resep ta'aluk jeung makhluk, piceunan nafsu, piceunan setan opat rupa dunya, makhluk, nafsu jeung setan. Sok geura. Mulai urang nya atuh make cara ti guru. Cara ti guru sok kieu carana ya. Ayo mulai dengan bimbingan-bimbingan tersebut urang mulai loba nu ditinggalkeun ku ari bergaul embung tama makhluk besi ta'aluk satungtung urang nu ka ditumbung kecuali nyana nu ka urang kitu keneh dunia pegatkeun ku ari dagang usaha bisnis dan lain sebagainya. Sebab naon berkeyakinan kana wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di dunia pasti Allah ngarizkian. Contona orok karak lahir bae terus dirizkian. Nu gering teu dagang teu naonnya ngagoler di rumah sakit tetep bae dirizkian ku Gusti Allah. Oh kitu patokanana nya tuh mulai urang berkeyakinanna kana ayat kuari. Ayat eta teh pan Al-Qur'an nang ti Allah. Surat menang ti Gusti Allah yakinkeun aing nu nyieun aing nu nyaho kana kamaslahatan sia aing anu bakal ngarizkian ulah ilu soal rizki sia jasiat ya nang aing ku aing dirizkian kege dipaehan ku aing deui yakinkeun eta mulai orang geset kayakinan geus loba nu ditinggalkeun bergaul geus henteu ku ari mah dunia geus teu diteangan ku ari mah nafsu geus nyaho jalan-jalan eta teh nafsu kos kitu teh gitu kan setan kamu orang bisa nyaho ieu teh setan ieu teh jin dan lain sebagainya. Nah kuari geus urang mulai lalaunan pait atuh mujahadah ngaranna riyadhah ngaranna euy terus lain lalagan bahasa-bahasana timbul kuali riyadhah ngajar nafsu mujahadah perang jeung nafsu dan lain sebagainya terus qanaah terus pahit sebulan 2 bulan 3 bulan terus pasti sebab perang menang setahun mulai rada aya ngeunah 2 tahun komo nikmat urang dibere kebenaran taufik ku Gusti Allah dibere teu rasa kuari geus tinggalkeun syariat di jero thariqah aya pikiran urang hayang usul ilallah sabara tahun tergantung kumaha cerdasna urang cerdasna 1 tahun 2 tahun segede Imam Syafi'i bae 3 tahun segede Imam Ghazali 12 tahun segede Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kuddasasira 3 tahun nyana leleuweunganana bae 3 tahun
darah radi lah nggak suari usul jelema nama didinya baik jadi lain pipindahan nu pindah mazahir Allah mah teu kudu dipindah-pindah je urang mah salat di masjid bagus jeung salat di masjid jore je anu disembah nama Allah keneh bae urang salat di mushola urang salat di masjid nu disembahna Allah urang salat di Madinah urang salat di Mekah urang salat di dieu nu disembah nama Allah perbedaan eta mah perbedaan nilai-nilai teh nang Gusti Allah bae dina Al-Qur'an. Adapun nu disembah nama tetep bae Allah. Perbedaan berang jeung peuting hanya pergeseran matahari. Matahari ketika di luar berang ngaranna ketika di jero mah atuh peuting ngaranna. Nu kitu disembah nama Allah bae. Ngabedakeun berang jeung peuting. Perbedaan di dieu jeung di ditu. Perbedaan di masjid, di mushola, di imam. Allah eta bae nu disembah teh. Di mana bae eta bae. Iraha bae eta bae. Mantap geus. Geus batak nu pas kitu mah salat teh geus di mana bae jadinya mah. Salat teh jadi di mushola, jadi di majelis, jadi teu salat oh salah. Hese geus jaga. Sebab Allah teh geus menyatu, bahasa menyatu teh teu beurang lamun lain keur ngaji. Lawan sebab atupan Allah mah khaliq urang mah makhluk mah nya khaliq jeung makhluk ngahiji ngan bahasa nyaritakeun rasa kecuali ya eta nginjem bahasa kos nginjem bahasa zat Allah mah lain zat eta zat masih keneh makhluk ngan deui bahasa iwal ti eta nginjem urang zat Allah itu lain zat Allah mah tuh Allah pengen hese nyaritakeun atuh urang zat memurokab keneh ngan hese urang nyebutkeun anak nginjem bahasa heula geus kos kitu. Nah, geus dirundung ku perasaan ku ari mah. Lamun tadi nyaritakeun Allah neuleukeun ku ari mah asa dideuleukeun. Lamun tadi Allah teh nyahoeun ku ari boga asa dideuleukeun dikajahokeun. Mun tadi mah urang ngabahas Allah teh kitu naon ngarang ngadengekeun asa didengekeun. Nu batak ku ari lantaran asa dideuleukeun, asa dikanyahokeun, asa didengekeun timbullah ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah teh leuwih deukeut tibatan urang kurat genggerong. Atuh geus bae teu daya teu upaya manehna ja Allah kapan anu leuwih deukeut tibatan urang. Urang soranganna ge jauh jeung urang. Allah nu leuwih deukeut. Nu mantak urang asa eueuh nu aya Allah geus bae ma fil wujud illallah. Itu baik geus leuleungan bisa hibar tah geus bisa hibar nu mantak lamun Habib Usman salat di jalan raya nya nama isuk-isuk jam 7:30 usolli sunata duha Allahu akbar geus terus mobil hiji 2 3 macet atuh mobil sugan polisi wanieun ka Habib Usman henteu kunaon hawana beda kawali mah teu wani Allah, namang kaning 8 rakaat Habib Usman mah pan lain cara 8 rakaat Habib Rozak. Atuh Habib Rozak pas salat di jemping-jempingkeun. Sakumaha enduro. Oh, budak. Tuh Habib Usman lain. Allah, lambat. Oh, macet datang ke Petamburan. Tenang bae, teu karasa geus beres doa karak polisi datang, Bib. Mohon maaf, Bib macet. Kenapa macet? Gara-gara Habib sholat di sini. Emang sholat di mana? Ini Habib sholat di jalan. Emang ini jalan? Ya, kirain musola. Perasaannya musola. Hese tuh kan. Urang mah musola pajar jalan raya tuh sholat orang mah. Hese jeung wali mah lain deui perasaannya rarasaannya gitu lamun urang nyaritakeun Allah di mana tanyakeun roh urang aya di mana tanyakeun eta susu vitaminan di mana nah nu mantak lamun eta geus urang teu kaharti Allah ge moal kahartina ku perasaan urang susu ge ulah dicaritakeun ieu protein urang inum bae ge karasana seger awak urang mun teu seger mencret nah ge karasa ku urang hayu bae ibadahan heula tauhidna sing mantep nah iyalah anu ngajurung fal maf'ulul li ajli huwa al-ba'itsu 'alal ismil mansub li taqtiyatil qudrat katutupan kudrat kudu aya anu ngajurung ngahudangkeun allati yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il falis sabik
anu ditutur buat ngajelaskeun kana sabab tun ibadah pagawean anu geus ti heula dina azali. Urang teh kapan geus aya tulisanana di azali, Zaid bakal jadi ustad, Zaid bakal jadi kiai, Zaid bakal jadi wali, Umar bakal jadi RT, Olid bakal jadi RW, Dadap bakal jadi lurah, gitu. Jokowi bakal jadi presiden. Moal bisa diganggu gugat geus aya ta tulisanana. Jadi KBG geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz azali garana. Nah, tinggal kuari ngalaksanakeun mantep teka teu salah lamun teh mah guru mursyid jaritakeun urang mah lir teu beda jeung wayang. Lantaran geus aya notana di ditu. Kuari tinggal ngalaksanakeunana wae. Lamun tulisanana urang pikiayeun pelaksanaan mulai dianterkeun ku kolotna ka pondok pesantren. Budak ge haju daekeun pesantren haju betah haju rajin deui ngajina. Tilok main bola, tilok nonton TV, teu boga HP, santri teh rapih tama budak teh. Sesuai jeung bakal jadi pikiayeun we ti dituna. Daek nalar Quran, daek nalar Alfiyah, daek nalar Johar Maknun, daek tular-talar kebelah dieuna amil ku jana ditalar. Nggak, saya mah talar amil geus cukup bae geus. Wila manalau mila pinahi atu amilin. Ya teu bae ditalar geus kunyar. Terus ada sesuai jeung aya tulisanana. Nah, ieu kudu aya dongkrak anu pikeun tujuan usul kana tulisan itu al-ba'its alal ismil mansub li taqdiyatil qudrat talan qudrat da katutupan urang mah teu nyaho. Dumantak waliullah anu dibere nyaho ku Gusti Allah. Anu dibere nyaho. Waalaikumsalam. Naon Mang? Amang di mana? Abdi di Bogor. Bogorna nyingcet saya tik. Di kota sabaraha kilo? Beak sendal jepit 12. Waduh. Pagunungan meureun sia mah. Heeh. Teu mah hikari itu bau ojek-ojek acan cara kula. Waduh, siapa tetangga Gunung Gede meureun? Emang di dinya abdi mah. Waduh, dipunslot. Asan Mas antren jadi anak abdi kulantaran wali guruna dideuleu oh jadi mah pikiayeun amanat ka bapana ulah dituaran da tanggal awinya kunaon emang ulah bae geus ulah dituaran tanggal awi ke anak datang balik pesantren karak tuaran kula usahana di awi dagang awi ulah geus pokona sesa-sesakeun we sesakeun tah geus pikat teu kahartieun jang naon eta horeng jang nyeun pondok tuh geus kadeuleu ku jana pikiayeun dibukakeun kudrat teh ya nisbat di urang mah katutupat nisbat di wali mah aya nu diebreekeun ku Gusti Allah dan mantak al-ba'is alal ismil mansub li taqdiyatil qudrat allati yuzkaru bayani sabayukul fil sabiq untuk melaksanakan pagawean nu geus tertera di Lauhil Mahfuz. Ialah aya nu ngabangkitkeun semangat sabab nu ngabangkitkeun anak al-ba'is ala isma ieu maf'ul li ajlih ngaranna tuh kos kitu ieu jadi presideneun pasti naik bae sakolana pasti naik lain cara Habib Rojak betah di kelas 2 guruna karunyaeun jasa istiqomah di kelas 2 teu naik jadi berarti teu bisa maca nya namanya eta tah eta di kelas 2 be, di kelas 3 be. Wah, berarti upi bade jadi presiden. Jadi presiden mah naik. Bahkan aya anu satahun 2 kali naik baheula mah. 2 kali naik, batur bade kelas 5 nya geus ngaluncat ka kelas gedep. Baheula mah kitu, ranking teh ditaikeun. Zaman kula mah teh zaman kula. Ranking teh lain dibere beasiswa, ranking teh ditaikeun. Jadi setahun 2 kali. Batur mah kelas 3, kuduna mah kelas 4 jarang geus kelas 5. Tuh baheula mah kos kitu. Loba murid nu ditaek-taekeun kitu. Nah, iyalah naik blek jadi presiden. Teu bisa dihalangan kudrat Allah. Nemantak ketika memeh pencalonan kamari aya jelema anu kitu datang nu menang mah tetep PDI cek yana. Berarti Jokowi. Eta mah tasreh. Geus bukan menang eta bae. Nu ngomongna nu carang bohong, bahkan carang kapanggih jeung jelema ayana di Gunung Karang. Di Gunung Karang. Nya ayana memeh gunung anaon ka pertengahan Gunung Karang aya. Aya di pertengahan Gunung Karang aya jelema nu carang kaluar, incuna loba. Bejana umurna geus 300 tahun.
eta ngomong nu menang tetep PDI nu jadi Jokowi buajeun ku kumaha percaya teu percaya ngan tilok meleset nya bae ngan urang mah cek nyana tetep memperjuangkeun nama ya ieu ulah salah jadi kajen teuing itu nu bakal pimenangan berjuang mah titah nu ieu aya rahasiahan berarti ulah salah nah geus dijelaskeun kitu tasreh atuh deuk kumaha atuh ya bener pibuktianna bener jelema aya keneh coba ge tanya Pakong sabaraha anu keluar siapa kadinya bae si jurusanana nu mentek teu kapangi-pangi coba aing mah kaditu teu kapagi sebab di jerona aya pakongan tapi lamun mulus teu kapagi eta aya kele di Gunung Karang jelema nu hebat ibadah kadang ngora bae kadang ngora tapi urang teu percaya geus buyutan buyut da incu aya incu nanggeus nyararita tapi eta jeung anak bae maron kolotan anak nya nang ngora bae kos umuran 50 tahunan bae Masya Allah hese nebakna kakalayangan nyana ka ugal kabupaten kawe kos kitulah aya jelema nu diciptakeun ku Gusti Allah nyana teh beureun geus dibukakeun kudrat teh bagi nyana bakadeuleu dibere inkisaf beureun ku Gusti Allah nah kos kitulah wa minhu al ijlal wa ta'zim alladzi wa sababul fati urang ngagungkeun ka Gusti Allah dengan perasaan bakal jadi sababul fati pan urang ieu ku ari mah teu dibere putuh urang mah nu mantak aya bahasa Allahumma ftahli futuhal arifin lamun geus dibukakeun ku Gusti Allah blak we sakumaha Kangjeng Nabi dibukakeun blak ngomong gunung ya abdi jadikeun emas haju pake perang embung cak Kangjeng Nabi mun bahasa urang mah kitu teu hayang lah geus perang mah perang bae teu kudu make emas ente teu hayangeun Kangjeng Nabi mah urang mah diwirid supaya jadi emas apa nanti balik urang jauh jasa jeung Kangjeng Nabi mah gunung Uhud nawaran ndek jadi emas silakeun lieu ai pake berjuang embungin Kangjeng Nabi ai kuari kiai ngawirid supaya jadi emas dek dijual opo jauh jasa panjang Kangjeng Nabi teu dibere putu jauh hikmat eta ilmu ngajauhkan diri ka Gusti Allah ilmu hikmat mah eta nu jurig ilmu ngajauhan ka Gusti Allah at ibadah bae geus ka Gusti Allah ayo bae engke bakal dibere sababul fati ngan ulah kabita urang sababul sifatil kabir batlab wal ibtigha allati was sababul wusul ilal ma'rifat anu ngajarikeun sabab usul ilallah etalah jalan-jalan anu tadi make perjalanan thariqah geus awak urang steril atuh mata ceuli segala rupa di steril dahareun dan lain sebagainya aya cara-cara niat kitu keneh zikir salat Allah kete nu mere nama ngan moal misleuk mengarah ka dinya Allah ke mere adapun merena mungkin setahun 2 tahun tergantung Gusti nu mere ngan tetep dibere aya jelema geus hesein jasa kumasi aing mah norekat tapi can boga rasa keneh bae seuri bae guruna hayu bae atuh sia mah ngaleungitkeun hayang eta nu ngahalangan ulah aya urang mah kuari bersyukur ge can bisa mimiti bersyukur jadi jelema kadua bersyukur beriman katilu bersyukur urang bisa ngaji katilu opat bersyukur urang bisa keur salat teh ya ieu keur salat Allahu akbar nu geus paeh mah teu bisaeun salat aing mah hirup keneh Gusti ku dibisakeun salat ku Gusti pohara bersyukur urang tuh lain maca Fatihah pan ka dinya tungtungna ngaco pan sia mah eta barasa geus teu kudu diomong-omongan mun ditarjamakeun seperti eta Allahu akbar masyaallah nu berbaring di rumah sakit bageus teu bisaeun nyebut Allahu akbar salat bari nangtung aing mah Gusti alhamdulillah abdi masih keneh bisa salat di masjid nu agreng Allahu akbar bisa nyebut Allahu akbar bisa ruku batur manu di kuburan batur rumah sakit geus teu bisaeun nikmat anu luar biasa Gusti tuh tungtungna mah pan lain maca-maca pan urang kadinya lain eta perasaan-perasaan nu mantak nurun ala nurin yahdillahu linuri ala mayasa nur ala nur hese jaritakeunana sebab dimensina terus naon kitu ngaranna naon ngaranna terus bertumpuk nurun ala nur yahdillahu linurihi nur di jero nur hese bae tah nyaritakeunana tah lir teu bere kamiskatin fiha kalau kamiskatin fiha itu zujaj az-zujajatu kana kaukabun duryu yuqadu min syajaratin zainatin la tasyarqiyati wala gharbiyah yudiu hese jadi nur di atas nur di atas nur di atas nur
urang lamun salat teh sababaraha macem tuh. Urang salat Allahu Akbar. Urang paling ge datang ka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sadaya puji kagungan Gusti Allah. Tah ngalugotan kita batu kos kitu mah. Ar-Rahmanir-Rahim Gusti Allah kang Maha Rahman Maha Rahim. Atuh diempatkeun mah bisa dilugotan ku urang. Malik Yaumiddin kang mangeranan kawe tahu lugot garana. Bagus eta ge syariat di atas eta. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aya nu ngagerakeun Allah ta'al muharrik wal musakkin. Abdi keur digerakeun ku inget ka al muharrikna. Nur eta datang ka dinya teh. Ya Allah, digerakeun abdi datang ka alhamdulillahirabbil alamin. Mun cacak-cacak teu digerakeun ku teu ngaleungitkeun makna nu tadi. Kuari aya di luhur makna eta aya muharrik karasa geus teu kudu diterjemah ieu mah keur carita amun carita mah tuh hese pan ieu mah keur carita nanggeus numpuk dua dinya katilu bersyukur masyaallah batur nu geus maot geus teu bisaeun salat urang mah masih keneh bisa salat urang ge bakal nyusul cara itu satu ketika urang ge moal bisa salat seperti maranehanana manehana geus aya di alam barzah urang masih keneh Allah di alami masih keneh bisa salat Gusti samemeh abdi maot nek dibantep-mantep salat abdi nurun ala nur geus tilu ditambah deui ka ditu katawaduan urang nur datang ka katawaduan datang ka ingkisap engkena blak bae we dibuka calanana kadeuleur rembai buluna oreng buah jagong sia mah ka mana bae ngaji wali sih ka dinya tungtung nama yang balik bae lah tuh kos gitu jadi hese Numadak lamun nyaritakeun tentang makrifat moal aya anggeusna disesuaikeun jeung derajatnya jeung perasaannya urang ngadengekeun indah nu matak indah naon ruh urang teh kan fitrah kullu mauludin yuladu alal fitrah suci nu suci neangan nu suci deui ketika nyaritakeun dunia aya jenuhna ketika nyaritakeun politik aya jenuhna ketika nyaritakeun budaya aya jenuhna komun teu di duniaan mah kumanehanana nyaritakeun politik lain jurusan politik geus moal masuk sama sekali nyaritakeun budaya lain jurusan moal tapi ketika nyaritakeun alam nu eta roh urang kan asik boro urang sebagai mukmin sebagai muslim kafir ge bakal ngadengekeun kafir bakal ngadengekeun sebab ruhnya teh asli fitrah eta mah yuhawidani wa yunassirani abawahu ai aslina mah fitrah ketika ngadengekeun nur ala nur yahdillahu linurihi tercengang roh urang we jaheunya satu pertama nyaritakeun Al-Qur'an dimaknaan datang taroh urang kadinya aing ge osok kadinya ketika nyarita al-muharrik geus hese ketika nyaritakeun kitu kana kasadaran geus leuwih hese nyaritakeun datang ka inkisab atuh sabaraha dobelna nu matak tadi teh hese zujaja kana kaukabun duryuqadu min sajatin zaitunatin la syarqiyatin wal hese nyaritakeun anak sanggeun dicontohan seperti kos kitu jadi di atas nur aya nur di atas nur aya nur di atas nur aya nur datang ka blak inkisab nah urang lamun nyaritakeun kos kitu terus bae ti subuh ka magrib ka subuh deui bakal moal robah